Teman-teman, ayo sini kumpul. Filmnya udah mau mulai. Ayo kumpul. Tujukan heula marana gadis. Siapa? Selamat menyaksikan. Ada yang pelanggan Bang jauh bukan ke dia ayah ya nyangan yuk karena dia baju Deh, pakaian temen geus bararutut. Baju si Lela, si Jamila, ngerarombeng pisan. Atuh beli baju setahun sekali ya, mun dek lebaran doang. Itu ge mun aya duit na ke lebaran. Mun gua mah lapor teh salin. Ajen Dari ka mana tuh Tiba ngupak wae di imah. Cuma ke baju halus ge. Mana onam make baju rombeng ge tibang mulung. Tata Jamila jeung si Lela jeung separarawan ya. Belikan baju ka mana baju wah ayo di tempat tuh diharap dengan rek yang kredit baju Dan eta duit ka bapana. Harapan kadinya mah kumaha kewe kumaha beregna. Ya milik rezeki mah nuturkeun. kredit 2000 sapoe kredit ce baju ce arek bu 2000 sapoe Duh suka tukang kredit kider. Ujo kurang boga baju teh aya wae. kerja gantian Sinarian mang ngidar ka belah dia bu Engkara ka tempo ti belah mana ya? anyar kene karena dieu Duh atuh anyar mah bari promosi atuh murah ka urang ngajualna mah. sugana jadi langganan tah Baju naon? baju awewe baju ieu jeung budak-budak geus Ampun ieu mah mang, bara duit Hor, atuh urang mulung make baju kos kieu meureunnya mang pantasnya mang. Apanya anakna tamat tuh pantas ieu mana mah aya tah daster tah Anak urang aleutik keneh mang make baju kieu mah aurat mang ih Alus teuing mang. Ieu kosnya mah si Jamilah nya. Jamilah heuh ieu mang Ih mang beneran pisan urang mun teu boga pakaian teh. Suka ngidar mang. Bara duit ieu kos kieu mang. ya mau jauh paling 50 lah 50 naon mang? Ih kumaha pan bayarna kita eta ieu Baju carang kieu 50.000 ampun sireum ararasup ieu mah mang. Ih anak urang ke asup angin mang. lumayan kan keuntungan ke urang Urang atuh mang urang 50 teuing mang. iya pakai orang untung nah 15.000 wae nya mang. Heuh. 15.000 15.000 mau dijana doang meureunna Ih mang tapi urang kabita mang halus mang. Waduh iya, engka mau dibalikin Jamila si Lela ngadat mang. oh aya hiji tadi geus laku di Ieu nu beureum ku halus mang. Ih nu beureum mang. ya kabaya Ih mang halus banget ieu mang ampun mang mun buru cap burinong mang. Ih mang. Ieu mah ngajualan baju teh mun kos baju artis tuh dah. pen kerjaman mun ayeuna mah Apanya artis mulung make kos kieu mang pantes meureun mana kosmetik segala Nu sagala kosmetik ku ampun dah Atuh ke meureun urang jadi ngaborong ngaborong hutangna. Coba ieu mah urang teh boga wedak teh Tinggal tawaran wedak. Iya tuh urang tah mang lipan mang
Rajin itu. Jadi bara duit emang ka dia tah. Yo emang. Mang pilih. Kita isi Jamila, isi Lela mang. Urang ieu wae mang bodak mang. Urang amun ngider mang abis teu kapehong teuing meuni kaborong geus beungeut. Doh ieu mang. Ieu mah kawe apa mang geuning tembus. Ih, tukar mang ah. Tukar. Tukar mang eta mah bocor mang. Ieu wae mang tah. Peuyeun rada ngoran warnana ah. Rada nyuran, rada murahan sama imah. Bara duit ya rada murah. Lah, paling 20.000 sama. Heuh nya mang. Genep kali mayarnya mang. Bener puluh maling mayar. Oh, mang ih. Tadi emang Dua jadi kali, para mang tah. Baju dua, ieu wedak, jeung ieu mang gencu tah mang. Ya 200 baju yang dia jadi 100 iya kena cepean lah jadi 200 jadi Muni lempeng mang ah. Muni kos itu jalan hareup lempeng. nah di testing itu nak Pada kali mayar mang ah, buru mang ah. karena itu berarti 5 bulanan lah 5 bulan. Heuh nya mang. Engke nyamang mau ka ngadpi urang can menang duit mang ah. Bisa balik deh ya mang. kayak gampang ya namun bisa ini jalan kanan Unggah pe urang ngasupan 1.000 heuh mang. 2.000 oh 1.000 iya Esa poe 2.000. 2.000 Sugan teh 1.000 mang. 2.000 Aing meunang moal nya mulung sapoe 2.000. Meunang lah mang, meunang. Ke urang mulungna rada ieu mang ah. Ka kebon rada ieu. Mana tuh bungkus mang ah. Abe geus ketemu balanja kitu mang. Abe tatangga ada rengen mang. Urang tas balanja. Deuh boga oge ah baju alus ah jeung lebaran angguran ah. Urang teuneun peuyeum nya mang. Urang rek ngidadingnya ka di BD itu nya ya cuma jadi 200 tah Heeh mang catat wae mang urang sing pohonya, urang sok aya pohon amang tuh da ngorong-ngorong ge pan. Ieu ceu geus ngedongengnya urang ulin ka Imam Bu Haji Bu Hajina urang mendingan haji nya yang ngerumpi geus perentetan. Bu Hajina ceu. Urang nanaonan ah. Ada nggak ya si Teteh? nah beresnya kayak orang tinggal hitung sapoe na 2.000 Heeh mang. dikasih dari bukan Abi sing ieu mang sing laris ah. mudah-mudahan Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. Ada yang main. Bukannya mulung, kagak kebayar lo kontrakan, malah pacaran. Lucu ah. nah iya ceu iya udah tukang kredit baju rek Nyokot moal ceu. Serek nyokot Heh, tukang kredit ieu mah ulah sok saujon ieu lain ngalancong ieu. Mah burang-burang ngalancong kok ini. rek kredit Ceu, pantes pisan ceu ieu tadi ceu. Tuh, nyemu pisan di nu geulis mah ceu awak sampayan we ceu bapan. Tuh, sampayan bambu teh geuning. Tuh, nyemu pisan ceu. Kudu coba ceu. sapoe 2.000 Ayo diuk kala ceu tah bari milihan ceu. Mang ulah ka mangkat mang. Sina milihan teh ieu loba duit teh ieu mah mang. 2.000 Sing mah. borong mang. 2.000. 2.000 Sehari. Sapoe 2.000, lain hijina 2.000 hi. Iya sehari 2 hari. Sehari 2 hari. Sapoe 2.000 ceu. Emang ada zaman gini sehari 2.000. Ceu tanpa urang ceu. Si Lela si Jamila halus teh ceu. Utang ceu. Iya, utang. Utang hi. kredit sehari 2.000 Utang sapoe Aduh, kenapa Mang Ih nafsu banget sih? Kabeh Biar dari borong. langganan Mamanya nafsu. Atuh da ceu geulis ae temun sing tarong toh. Ah, otot. Ceu sakalian orang bayar aja ceu ah. Ih, enak aja. Ceu urang meuli wedak ceu. Urang meuli wedak Ada make up nggak? make up Masih ada. Urang geus budak mah ceu. Urang hayang geulis pas ceu ah. Jangan diambil duitnya. Moal ceu ah. make up ada tapi udah Tata ceu anu sok aya di bulu mata ceu. Urang anu kitu ceu. Musiman na ieu mah. Ini pondasi berapa? foundation Ya pondasi muka. Banget ceu di pondasi. Ya kan sebelum pakai bedak biar gak luntur, pakai pondasi dulu, foundation. Mah heuh ceu. Urang mah sabudak-budakna ceu atuh nyarao ceu. Kan longsor dong. Udah ke urang anu dikepurulkeun kita ceu. Wor kitu teh ceu. Kok murah banget sih harganya mah, pasti jelek di muka ini. bagus Gak ada yang mahalan apa? Kalau jualan tuh yang asli apa, Mang? asli itu juga Ini KW semua, Mang. Muka saya bisa bentol-bentol. sebetulnya dari mana itu asli Enggak ah.
Cuma batu mah meuli yang anu murah malah yang nu Gak mahal. level teh, saya mah yang murah mah suka gatal-gatal di muka. Enggak ah, coba lihat bajunya dulu. Eta ceuk nu ngaboronya ceuk di eueuh pantes ceuk. Eueuh tas di mana ya ku geulis? Kondangan, itu di situ maka kondangan. Ah urang kondangan marulu ah. Henteu ceuk. Tuh ceuk alus ceuk. Ini apa sekorai koras ceuk make ieu ceuk. Buru ceuk. Ini zaman dulu banget, kayak dewe-dewe ular, gak suka ah. Ini jadul banget sih mang dagangannya. Masih baru pada sekarang. Yang zaman sekarang sampai kayak gini-gini batik-batik buat kondangan. Ini apaan kan malu makanya. Ya Iya ceuk alus ceuk. Kalau orang kampung masih bagus-bagus baik. Alus Gampang, ah. ceuk. Orang dalam mah. Udah keliling lagi ah sama orang kampung ah. Ya, Gak cocok saya mah bang, maaf aja ya. apa? Kan kalau misalnya mau bawa yang mahal aja sekalian 5 juta gitu bajunya. Alah umur mah ting mah. Kan bos saya. Mangke balik besok kan ya, Mang? 2000 sehari ya. Kamu orang nggak dia makan mulu mah ya namanya. Di situ pasti banyak orang kampung, susah. Ya, Yang aku ayo, ya Mang, man. Mang. Beneran banget cuk, atuh orang teboga baju orang rarombeng cuk. Kita tukang kredit segalangi dan atuh orang nyopot cuk, ah itu. Dua jangan anak orang cuk, orang menyokot bedak wae ah. Banyak duit nih. Hah? Banyak duit nih. Iya hutang banyak duit. Iya. Banyak duit berarti buat utang tuh kan harus ada duit tamdonannya. Hutang cuk, kumaha wae isukan mah cuk. Aya duit bayar, yang ke deui. Kontrakan? Hah? Kontrakan. Ho, cuk ah. Kan sekarang tuh. Ho, cuk poho geuning urang ah. Ada nggak? Ayo eueuhnya. Aya Ya. cuk, aya cuk. Aya cuk. Tuh orang cokot kalanya. Ya udah sob ambil dulu. Tapi kurang ujung beli beas cuk ah. Itu mah derita Anda. Kurang tedang atuh cuk. Ini aja jual lagi. Separuh wae atuh nya. Nggak bisa dong. Asuh cuma ah. Kebeli wedak ujung baju. Kayak kontrakan tedang. Ajeuna tedangnya sama pakai baju halus. Biasaan orang susah kalau ditagih nggak ada buat beli beras padahal mah ada. Apaan sih? Cepetan teh. Ya teh, kita dari rumah jauh-jauh ke sini mau ngurumpi. Bajunya nggak ada. Di rumah bosen teh, makan doang. Ajin cuk ah di mana bararetenya. Di makan sisi jalan cuk. Rono panu liwat cuk ah. Ya, sugan kitu aya tukang naon, tukang kieu kitu nya. Urang beli sayur di dieu cuk ah. Nah gitu dong. Alhamdulillah cuk aya we rezeki mah cuk ah. Ya cuk. Bener ya. Ini pas kan? Pas cuk, nya dikurangan urang cuk ah. Iku halus sih cuk ah bajuna ah. Kondangan teh. Kalau kondangan nggak cantik gimana nggak diliatin ntar sama orang. Mana cuk mau apa tuh cuk? Untuk Ih. mau berkat. Malu-maluin teh. Ih alah ah, mau kue mah kurang di pentak kue na cuk aja ngopi. Saya makan aja malu keringetan sana. Panas. Nah iya cuk. Hajatannya nggak ada kue teh. Masa makan sama tongkol doang kan teh nggak level. Wah, tuh tongkol mah cuk ah. Kok mau dibumbu koneng mah cuk? Nggak mau. Ujang kau undangan sorangan doang. Emang siapa kan saya suaminya pergi. Beta cek enak teu ngilu. Nggak ada di rumah, tau kemana? Saya mah pengen sempol teh. Sore ya lewatnya ya. Iya, kita mah kudu kaharep cuk. Jarang tukang kitu ngider mah cuk. Urang kudu kaharep perumahan. Engke atuh sore yuk ah. Urang bari ngabuburit kitu, hajin teu puasa ge cuk. Urang ngabuburit kitu. Iya, kepala aja. Dan Heeh. pistol itu loh banyak. Lah tuh enggak sore cuk. Padahal kan kalau di gunung juga harus ada yang leader ya teh ya. Biasanya mah ada teh. Macet di gunung mah cuk. Jalan akan goreng cuk. Jadi motor teh jadi jarang anu ngider. Iya, udah dicor jelek lagi ketiban itu tanah-tanah mobil. Iya banyak mobil tanah cuk. Iya, jadi kan- HRC. Jadi kan saya lewat kerja juga atau kemana susah sekarang dong. Motornya jadi kotor. Ih, gimana sih? Baraju. Baju bu. Iya cuk. Itu aya nu ngider cuk. Kosna tukang gebluk cuk. Oh iya, Mang ka dia, Mang. Mangka dia mah. Coba saya milihan mah. Aya baju nu anyar tuh mah, baju terbaru Aya, gitu ini model dia. anyar mah.
baju-baju gamis. Ih, coba orang orang resep yuk. Ih, hutang lain mah. Hutang kredit. Ih, orang resep hutang teh mah. Ih, orang resep baju beureum ce. Tuh ce, favorit orang baju beureum ce. Ih, ce halus banget antun ce. Cocok banget. Ih, ce, mun mah. artis dangdut. Itu mah masih dangdut. Ih, hajen ce, kelekna bolong ge urang di tiungan. Nih buat kondangan kayak gini nih Ce, teh. ih, ce, halus banget ce. Nah, Yang ini nih. putihnya juga ada Ih, nih. urang kabaya mah geus loba ce ah. Iya, Ini berapaan, Mang? Yang ini ya 100, Iya, Mang barama. 200-an. Ih, mahal banget sih, Mang. Sehari berapa? Sehari 2.000. 2.000. Berarti 100. Pokoknya sehari 2.000. Kontak himpasnya 100 gitu. Iya. Harus himpas 100. Urang ieu wae, Mang ah. Ieu ukuranna nu rada gedean, Mang. Nggak ada lagi. Udah ngepecut tinggal satu itu doang. Geus urang ieu wae, Mang ah. Yang putih juga ada. Iya, embok bodas ge halus ce ah. Rupana urang mah jadi hayang itu hayang yang ini teh. Ribu apa? Tare kan ku salaki urang ai bala jalu batin teh. Ribu banget sih, nah. Ribu. Tanpa ce urang mun ieu beureum ieu bodas ce. Ce ieu we nu bodas ce. Urang nu beureum. Isi cuma malah milihan baju sapotong. Urangnya perhati ngaji Buat ce. kondangan, nah. Ke undangan ngaji. Tapi kayaknya ini Ce. ada yang mirip sama itu deh. Wati ya, tetenya Wati ya. Nggak tahu. Iya, udah pernah Urang pakai. teu apa ce Enggak ah. mau samaan. Ah, tapi ieu mah carang kieu ah urang era ah ngewa Nggak bisa pakai makena. daleman. Ieu wae nu Itu beureum. ini namanya kaptan. Kaptan. Emang iya. Bisa pakai dalemannya. Terus saya jadi Mang, Indo doang lah. Nah, itu berarti 100. Ini yang ini 200, jadi 300. 300. Ini 300 ce. Tapi ntar ya. Oce lumayan. Saya nggak bawa duit soalnya. Oh, iya bisa. Besok kesini lagi. Iya, bisa. Nanti besok. Ada kan duitnya? Iya, aku tuh mau duit. Urang mah emang ternyata di dia. 200. Biar jadi langganan dulu ntar bisa gampang. Besok ya, Mang. Iya. Urang tengah DP mah. Kayak besok kan ngidadeunya mah. Ya blok di mah mang deket mah urang sisi jalan. Tenang, kita bisa jadi langganan lah. Situ Mang, ke Gua Lalai Mang rame tahu, banyak yang main di situ aja. Gak apa-apa bayar 25 masuknya. Pasti habis. Iya ya ngamparnya ce. Iya. Tapi eta ge geus singget. Tapi imah mah loba meureun nya mang. Di sono aja, di warungnya Ibu Encit. Di sono ada loh. Gua Lalai. Oh, sebelah mana, Bu? Saya kan masih baru di sini. Yang ramenya di sebelah mana? Si Mamang baru. Pantesan masih disegel. Mau nu disegel ce. Enggak, mukanya. Itu di situ Gua Lalai tempat main, Mang. Itu ramai banget, Mang, tiap minggu. Situ ada saudara saya namanya Bunda Encit. Di situ aja di warungnya. Dia mah sayuran aja yang kakaknya di situ jualan. Banyak banget yang ngutang. Bukan banyak yang beli. Ya mang ka ditu wae mang. Gua Lalai, Mang. Sing larisnya. Ulah bosan ngidar ka belah dedenya mang. Urang mah resep hutang-hutang teh mang. Oh, yang di sana. Ya udah, ntar saya ke sana deh. Mudah-mudahan laris ya. Amin mang. Yaudah, saya pergi dulu ya. Ya, yang lama-lama ya, Mang. Nuhun mang. Besok ya, Mang. Ini palingannya ce, karena kapanggil, aku udah anyarnya. Posna, ujang kenanya ce, Enggak ah. Kayaknya udah punya bini. emang gue ce. Tarajin ya, orang pendatang mah. Kamu orang Sunda mah ya. Rajin-rajin banget tuh jualannya. Alhamdulillah, jualan teh lancar, kredit teh. Tapi nomor DP acan. Kumaha jeung balanja deui dah.